mata kening ngecai lebaran logo na sok naon kupatnya ce lambangna sok kupatnya can pernah abdi ningali entong ngajajar atau gambar soang di tukangnya sabab naon kupate eta teh pengakuan diri ari kupate ngaku lepat itu apa betul. Da jalma nu saya tanah kitu nu ngaku lepat lain aing nepang alus nama aing nepang bener nama aing nepang soleh nama aing atuh nepang kitaona tahajud ya disabar guludug nu kitu mah setan ge kurang kumaha ibadah nama keren bahkan ketaatan anak keren karena kesombongan anak melak cangkeng dina ceuli duka bisul kelekna 43 nya nu akhirna dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjeunna pede bakal papanggih jeung Allah bakal dipasikeun ku Allah naon ngabengkot pahala puasana ngabengkot pahala maca Qur'ana ngabengkot pahala zikirna ngabengkot pahala wiridna. Tapi begitu bertemu dengan Allah di yaumul hisab, dihisab amalna, dihitung amalna, ditimbang amalna, ya kosong aja molompong gorowong ngangkrong nyangkerdong. Napi kagogorowokan Gusti kunaon da abdi teh tukang salat, Gusti kunaon da abdi teh tukang maca Quran, Gusti kunaon da abdi teh seueur amal kahadean, kunaon teu aya geuning amalan abdi teh kosong. Jawabanana kusabab anjeun sok dolim ka papada manusia. Anjeun sok nganyerikeun hate baraya anjeun. Anjeun tukang ngahina deleka culika ku sikap anjeun, ku hirup anjeun zaman kiwari mah ku status anjeun, ku WA anjeun, ku pacebook anjeun, ku TikTok anjeun sehingga batur nyeri hatena. Tuh, atuh salat sing bener kemudian wanhar berkurban ketaatan tadi uji sok kalurban reku emek mangga reku doma mangga reku sapi mangga reku muning mangga ayo ku onta masa langka wadanya duka di Citerewes aya nu korban onta ibunya sugan Mang Asep Depo mah kurban doma onta ibunya tuh ibu sadayananya sesah ku onta makeun we dituntut urang teh sok laksanakeun kurban dina 10 di 11 12 nepi ka 13 yaumit tasyrik diuji ketaatan teh sok kurban ulah ieu mah hayo emah deuli cocolok jeung areng ari kurban henteu nu akhirna korban perasaan Pak Ustaz Dodo cilih colok panon jeung salakinya nyapunten cek bahasa kolot mah bedana uing jeung ucing jeung muning teh aya bedana kuring jeung ucing jeung muning teh aya ari ucing mah paeh bilatungan ari muning mah paeh bilatungan ari kuring mah maot balitungan nancana ceuis balitungan nancana cek kokoy balitungan nancana cek popong balitungan tuh matak diemutan gini ku salah satu penyair wahai insan ingatlah kamu hidup di dunia tiada abadi sebelum terlambat sadarlah diri buatlah amal sebelum mati sebelum terlambat sadarlah diri buatlah amal sebelum mati tak gitu nya sok sing seueur amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah fi hadhil haflah al mubarakah.
lempang orang sadayana lain ngan saukur kepat bari nyanyi lagu lenggang kangkung lenggang kangkung lenggang kangkung. Simkuring yakin kita mengincik ya ngeraya nikre di bumina sewang-sewangan di nararaga ngiring bingah dorong doa laras ibu sadayana margi dulur urang sadayana dina ieu waktos teh kenging nikmati Allah Subhanahu wa taala sejak tumut taat kana parentah Allah. Cek bahasa ajangan widodo mah al khudu wa ta'ah wal istislam, tunduk patuh sumerah diri karena parentah Allah. Maka urang sadayana ngalit ngengkeuy ka dieu yakin bakal janten barokah. Alhamdulillah barokah nu bade angkatna, barokah kanggo nu ngadoakeunana, nu halaladirna. Bagi yakin ini nu bade angkat, bade katana suci, bade bajoang acanya. Betul apa betul? Kacida pisan bungangang manahna, wah bingah amarwata suta, bagja ke giri-giri, lir ibarat kapunturan madu kaurugan menyampodas tolok tok 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 jering. Ketika tadi melihat acek eteh bunda amang wa Allah, begitu habis lohor sudah mulai ya memburudul ke sini. Oh bingah margi nu diharap ku anjeunna, nu diidam-idamkan ke anjeunna teh naon dorong doana. Margi anjeunna teh bade ngebrehkeun lalang sehat teh, bade kedalisan ngucapkeun pamaksadan supaya ieu perjalananana teh aya dina ridha Allah Subhanahu. Lamun saur sepuh mah hoyong anu papalaku dina mangkatna teh hoyong caang bulan 14 jalan ngabulumbung sasapuan. Cek nini abdi mah hoyong kaluar tina manah aranjeuna nu setra celik putih kelak bisi bahasa celik putih celak herang, hoyong wawartos, hoyong unjukan, hoyong ziad pangdoa. Betul apa betul? Alhamdulillah. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, abdi kudu ka ditu ka dieu ya teh margi aya tukang kamera di ditu nya jadi darama ya Bu. Ibu sadayana bapak sadayana izinkanlah simkuring dina ieu waktos ka akang senior oge ka akang senior sadayana ya teh nya. Aku tadi diperintahkan untuk sedikit belajar menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan acara ini. Untuk itu mohon maaf sebesar-besarnya dalam kondisi ini saya sejak belajar sajalah. Boleh aku berdiri, Bu? Ambil teh kakarawi tapi mata katingali tadi gelang. Bapak-bapak di luar, ibu-ibu mah menih saya, ibu di kacaannya. Apa ini asa ningali akuarium ya Bu. Alhamdulillah. Kan da sagala ge nu mahal mah di kacaan, betul apa betul ibunya? Sok ayeuna kongkorong nu digoler-goler nya ca. Alhamdulillah di sini mah perempuan dimuliakan. Alhamdulillah. Ibu bapak sadayana aya sababaraha hal punten ka pengkeran teh da abdi bade kieu hese nangkarako mau beurnya. Nu kahiji nu ku urang kedah disyukuri teh alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ku izin Allah Subhanahu wa taala urang teh dipapari nikmat tadi oge naon panjang yuswa alhamdulillah sehingga urang dugi deui cece acek eteh bunda sadayana bapaknya karena tahun anu enggal tahun ieu sasi Muharram alhamdulillah geuning saking kubatah ece nya gunta ganti na poe
Beres poe datang minggu, beres minggu datang bulan, beres bulan datang tahun. Asa kamari maece urang teh umur 17-nya. Keur mejeuna ABG ibunya anak baru gede geningnya. Laguna teh beranjak dewasa, kakak kurani tercinta. Cenanya disebutkeun ge baheula mah urang teh parawan ting-ting nya cenah. Ku perjalanan waktu geuning urang teh nama geus parawan TikTok aja nya. Ti baheula mah disintrek teh ting-ting mah geus Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, ieu teh nikmati Allah nuku urang patut disyukuri. Jeung ieu teh pepeling panggeuing keur urang. Sabab geuning dina katerangan ge Allah banyak mengingatkan kita dengan yang namanya waktu. Betul apa betul? Mata urang teh kudu syukur waktu. Sabab loba jalma nu bagja hirupna nu mulia dunya akhiratna nalika tiasa ngamangpaatkeun waktu sasae-saena. Samulihna loba jalma nu cilaka, loba jalma nu hanyakal, loba jalma nu hanyalu, loba jalma nu gering nangtung ngalang layung, loba nangkep tur nangkep harigu, hanyakal kusabab aranjeuna teu bisa ngamangpaatkeun waktu. Betul apa betul? Mata keuning saur keterangan cenah ari waktu mah laksana pedang. Nu ngaran-ngaranna pedang itu senjata yang sangat berbahaya kalau kita tidak bisa menggunakannya. Betul apa betul? Tetapi ketika kita bisa menggunakannya, pedang itu katingali nage gagah, pedang itu manfaat, pedang itu hebat. Tetapi ketika tidak bisa menggunakannya, maka banyak yang terkerutnya ibu enon tuh. Terbunuh dengan pedang itu, tertusuk oleh pedang itu. Makanya pantas orang seueur diingatkan ku Allah, wal asri demi waktu asar demi masa, wal fajri demi waktu fajar, wal laili demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang, wad duha demi waktu duha, dan yang lainnya. Jadi ngingatan ka urang supaya urang teh tiasa ngamangfaatkeun waktu sasae-sae. Nah, sedangkan nu ngaran-ngaranna waktu nu ayeuna we moal bisa papanggih deui jeung waktu nu ayeuna. Anu geus moal bisa karandapan deui sok contoh urang baheula keur ngora nya keur meujeuhna jag-jag waringkas cekolot mah buta tulang, buta daging aja nya. Ngadahar jamu batu ge menit darak-dak aja nya. Ngadahar cimol level 13 ge ngan saukur seah lata-lata we bari rarai rada semu beureum coba geus kolot mah ya dahar sukro we mengbal teh nya dahar lada saeutik ge disada cikurubuk garut teh nya kaanginan saeutik ge moyong kotu. Mata kieu teh pangemut ka urang sadayana yen Allah maparin ka urang yuswa dugi kadanget ayeuna aya hikmah nu ageng keur urang sadayana. Matak saur ajengan mamatahan ka abdi kieu Usman, David teh Usman ngaran asli mah budakna Mang Omon sareng cek Rodiah Bu. Upami sahabat Nabi mah Usman bin Affan radhiyallahu anhu, ari abdi mah Usman bin Omon cek Rodiah wungkul. Ngan ku urang Tasik, ku para kiai, ku para ajengan, ku para guru abdi teh ditelah uspet, ustad petet, margi soca abdi cureuleuk ibunya. Katambi aya nama buuk jabri suku jebrag awak jebrog. Amin ya rabbal. Ibu sadayana hormatan sungkuring saur para ulama, saur para kiai, ajengan mamatahan ka abdi. Naon hikmahna atuh urang dipaparin yuswa panjang teh nu kahiji hikmahna urang yuswa panjang teh kusabab urang teh jalma nu diciptakeun ku Allah teh keur ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, boga kewajiban, boga kakuduan yen hirup teh nu kahiji ku yuswa panjang teh supaya bisa nambahan amal kahadean. Betul apa betul?
Sabab sanajan dunya dengan saliwat, dunya sementara, akhirat selamanya. Bahkan cekolot liri ibarat mentas jalan. Tapi dunya teh nu nentukeun keur engke jaga di akhirat. Adunya mazra'atul akhirah. Dunya teh tempat pepelakan bercocok tanam keur engke alaeun jaga di akhirat. Lamun urang meulak bonteng pasti bakal eta ngalah bonteng. Lamun urang meulak pare pasti bakal ngalah pare. Eta lamun urang meulak goreng pasti bakal ngalah goreng. Lamun urang meulak hade pasti bakal ngalah hade. Teng 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 teng. Wow, tuh aja. Ya. Matak ta ibu sadayana ieu teh dunya teh memang sementara. Tapi urang teh da bakal papanggih jeung nu jaga nulana teh kumaha urang di dunya, kumaha pepelakan urang. Lamun saur Mang Doel Sumang mah nu panen teh pasti anu melak. Betul apa betul? Tah matak urang teh kudu seueur amal hade, kudu seueur amal kebajikan supaya nanti ketika hari kiamat, ketika kita dihisab oleh Allah, sabab bedana abdinya jeung ucing jeung muning aya. Nyapunten cek bahasa kolot mah bedana uing jeung ucing jeung muning teh aya. Bedana kuring jeung ucing jeung muning teh aya. Ari ucing mah paeh bilatungan, ari muning mah paeh bilatungan, ari kuring mah maot balitungan. Nancana ceuis balitungan, nancana cekokoy balitungan, nancana cepopong balitungan tuh. Matak diemutan gini ku salah satu penyair, wahai insan ingatlah kamu hidup di dunia tiada abadi, sebelum terlambat sadarlah diri, buatlah amal sebelum mati, sebelum terlambat sadarlah diri, buatlah amal sebelum mati. Tah gitu nya cek. Sok sing seueur amal. Matak teh teh di hareupeun urang teh teh aya pare teh lain ngan saukur nancep kitu wae. Nasehat gede keur urang mah. Sabab kan cekolot teh kudu daek napakuran diri. Lamun saur guru abdi mah tapakuran, tapakur teh tapak urang kudu diukur. Sok sing loba napakuran diri, sing loba introspeksi diri, sing loba muhasabatun nafsi, muhasabah diri. Teu cedak, ieu pare teh pepelakan nya ce nyontohan ka urang. Da geuning nalika urang pepelakan melak pare ece nya. Kan urang teh niat teh melak pare, tapi da sok aya jukutna teh dipelak ge betul apa betul? Sok sugan niat abdi melak pare jeung jukutna, niat abdi melak pare jeung jajagoanana, henteu jukutna mah henteu dipelak. Henteu jajagoanana mah henteu dipelak, tapi jadi hartina dina hirup di dunya teh nalika urang ngalaksanakeun kahadean pasti bakal nyang hareupan dodoja, gogoda, coba gogoda bakal yang hareupan. Matak di pasihan yuswa nu panjang teh nu kahiji supaya urang rajin pepelakan, nu kadua supaya urang teh ngarawat pepelakan. Hartina da jalma mah teu aya nu sampurna. Betul apa betul? Pasti jalma mah sok nincak salah, sok nincak dina poho, sok nincak dina maksiat, sok nincak dina doraka. Matak hikmahna urang dibere panjang umur teh amal kahadean pertahankeun, tingkatkeun amal nu awon, kamaksiatan, kadorakaan tobatan. Betul apa betul? Tobatan.
Urang kudu minta hampura ka Allah, urang kudu minta hampura ka papada manusia. Maka hikmahna umur panjang teh supaya amal nu hade dijaga, amal nu awel awon tobatan, sehingga nalika urang mulih ka jati mulang ka asal, rup ku padung rup ku lemah teh amal urang nu hadena geus bener-bener dijaga, nu awona geus bener-bener ditobatan. Maka geuning ecek-ecek etehnya dina Al-Qur'an ge jelas. Ya nu dipika cinta ku Allah teh saha? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mika cinta ka jalma-jalma nu tobat jeung jalma-jalma nu bebersih. Tuh matak tobat ge ngaku diri teh sok keuna ku salah, diri teh sok keuna ku dosa, diri teh sok keuna ku euah gingsir, dosa nu karasa, dosa nu teu karasa, dosa nu dihaja, dosa nu teu dihaja. Betul apa betul? Karasa sok ece ku urangnya pas sore keur diuk dina kursi hareupeun imah di sisi jalan aya jalma ngaliwat jangkung, alah tihang listrik rek init ka mana, aya nu penek Gusti itu lempang bari ngoronan, anu jabrik naik motor NMAX dulu eta naik motor bari HS pada petet meureun panonanya. Tuh ibu sadayana urang baloba dosa nu karasa, dosa nu teu karasa, dosa nu dihaja, dosa nu teu dihaja. Mata kaitanana ibu kunaon ieu teteh urang, akang urang nu bade miang ka tanah suci ngempelkeun urang sadayana. Ta isina mah eta hoyong istihlal, hoyong istirdo, hoyong silih halalkeun, hoyong silih ridhokeun. Aranjeunna teh hoyong lebaran. Da lebaran teh memang syariatna mangan saukur tanggal 1 Syawal. Jeung lebaran haji tanggal 10 Rayagung, tuluy ditambah poe tasyrik 4 poenya. Tapi hakikatna cek nini abdi, cek aki abdi, lebaran teh euy unggal detik, unggal menit, unggal waktu, unggal poe, dahartina lebaran teh lulubaran. Istihlal, istirdo, silih halalkeun, silih ridhokeun. Mata geuning euy lebaran, logona sok naon? Kupatnya teh lambangna sok kupatnya. Can pernah abdi ningali entong ngajajar. Atawa gambar soang di tukangnya. Sabab naon? Kupate eta teh pengakuan diri, ari kupate ngaku lepat. Itu apa betul? Da jalma nu saya tanah kitu nu ngaku lepat lain aing nu pangalus nama, aing nu pang bener nama, aing nu pang soleh nama, aing atuh pang ketaona tahajud. Ya, bisa berguludug nu kitu mah. Setan ge kurang kumaha ibadah nama keren. Bahkan ketaatan anak keren karena kesombongan anak melakcangkan dina ceuli duka bisul kelekna 40 tilunya. Nu akhirna dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dina ieu saat aranjeunna sejak ngalaksanakeun hiji ibadah nu suci dibarengan ku hate anu suci, bade berangkat dina jalan anu suci menuju tanah tempat ibadah, di sana tempat yang suci, maka dia paham, dia sadar, dia mengaku dirinya tidak sempurna. Saudara-saudara, kula bahasa bibirnya. Makanya mau berangkat ke tempat yang suci, beribadah kepada yang maha suci, langkahnya suci, ke tempat yang suci, maka pada saat ini dia tahu dia harus suci, kudu bebersih. Cekolot mah toharohnya, biirohnya, bioyonya, bimomoh toharoh. Terus biir orangnya. Sigana eueuh lamun eueuh keur sare ngimpi biir urang mau tengah gebeg udangnya. Tah jadinya teh di raga toharoh bebersih. Sabab abdi pernah nguping ti ajengan eueuh teu kurang-kurang jalma dina ibadah ritualna. Dina ibadah hablum minallahna TOP BGT top banget gitu lah. Pokoknya mah cetar membahana badai dan tidak merokok codot. Salatna tara kaliwat. Terus dia maca Quran al-laqoh, nya panjang ponokna tajwidna. Ya Allah, bahkan suarana mendayu-dayu merdu sekali.
dina amal kahadean anu urusanana jeung Allah pangheulana, tapi manehanana teh goreng jeung papada manusia, teu akur jeung batur sakasur, teu akur jeung batur sadapur, teu akur jeung batur salembur, teu akur jeung batur sa Singapura, pokokna mah teu akur we. Matak abdi pernah nguping aya golongan jalma anu muflisun aja. Nah muflisun teh pede, dia pede, ai pede teh percaya diri, lain pede poek dedeulean. Eta mah abdi lamun keur peureum aja nya. Naon? Anjeunna pede da kusabab tukang salat, pasti papanggih Allah bakal ngabengkot pahala salatna. Anjeunna pede bakal papanggih Allah, bakal dipasikeun ku Allah naon? Ngabengkot pahala puasana, ngabengkot pahala baca Qur'ana, ngabengkot pahala zikirna, ngabengkot pahala wiridna. Tapi begitu bertemu dengan Allah di yaumul hisab, dihisab amalna, dihitung amalna, ditimbang amalna, ya kosong semolong pong, gorowong nangkrong nyang keredong. Napi kagogorowokan Gusti kunaon da abdi teh tukang salat, Gusti kunaon da abdi teh tukang maca Quran, Gusti kunaon da abdi teh seueur amal kahadean, kunaon teu aya geuning amalan abdi teh kosong. Jawabanana kusabab anjeun sok dolim ka papada manusia, anjeun sok nganyerikeun hate baraya anjeun, anjeun tukang ngahina deleka culika ku sikap anjeun, ku hirup anjeun zaman kiwari mah, ku status anjeun, ku WA anjeun, ku pacebook anjeun, ku TikTok anjeun, sehingga batur nyeri hatena tuh cenah. Matak ternyata ya Allah ya Karim pantas sekaterangan urang sadayana kudu memeres hablu minallah hablu minanas, vertikal dan horizontal. Ka Gusti kudu hade jeung papada makhluk oge kudu sae. Betul apa betul Mang Ujun? Tak kitu ibunya. Sabab sok aya ya Allah jalma teh ari ibadahna mangadoa na memerikat kaya Allah. Abdi kalmi seueur dosa ya. Nah, ari kata tanggana. Anu kitu aya. Tangah we papanggih jeung tatanggana mah salah ge keheula, aing kudu ngaku salah keheulaan. Sorry Jack, sorry Dek, aing mah senior, aing mah kolot gelarna ge loba S1, S2, S3, S4, beuteung aing kuat katiis ngahakanan S. Masantren lila aing ngaji heula bisa aing keheulaanan. Sorry Jack kudu minta hampura. Tanu kitu nu disebutkeun sombong teh. Matak dina ieu waktos anjeunna zian pangdoa ti sadayana sejak lumampah milari ngajemput ridho Allah Subhanahu wa taala, sejak berjuang ibunya. Betul apa betul? Sebagai bukti syukur karena nikmat Allah. Betul apa betul? Karena ternyata ibu ketaatan itu diuji. Pantasan cekaterangan belum dikatakan orang yang beriman ketika belum diuji. Betul apa betul? Contoh, kamari nalika Idul Adha, lebaran haji, rayagung, bulan raya anu agung, kan orang tadi uji ketaatanana. Sok bukti taat ka Allah mah nikmat Allah teh seueur, inna a'tainakal kautsar. Lamun bener maneh bersyukur karena nikmat Allah, sok atuh salat sing bener, kemudian wanhar berkurban. Ketaatan tadi uji aja. Sok kalurban, reku eme mangga, reku doma mangga, reku sapi mangga, reku muning mangga. Ayo ku onta masa langka wadanya duka di Citerewes aya nu korban onta ibunya.
Sugan Mang Asep Depok mah kurban doma onta ibunya. Tuh ibu sadayananya sesah ku onta makeun we. Dituntut urang teh sok laksanakeun kurban dina 10 11 12 nepi ka 13 yaumit tasyrik. Diuji ketaatan teh sok kurban. Ulah ieu mah hayo emang deuli cocolok jeung areng ari kurban teh. Nu akhirna korban perasaan Pak Ustaz Dodo. Cilih colok panon jeung salakinya. Tak jadi nu kahiji eta berkorban. Kunaon ku bahimatul an'am. Termasuk aranjena sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Anjena sejak berkorban sami. Bade angkat ka tanah suci. Bade ngalaksanakan salah sawios perintah Allah. Nyaeta ece. Pengorbanan yang tidak mudah ece. Sababkan ibadah haji ece peryogi naon? Peryogi pesakna, peryogi fisikna, peryogi manasik. Nah, betul apa betul? Dayana fisikna kuat, manasikna kuat, tapi pesakna eueuh cenah. Da moal bisa kanggo abdi mah nyajangnya ibadah haji teh bade mayarna ku daun jambu moal bisa. Antana bisa sawareh ku duit, sawareh ku cangkang es bonbon teh bisa nya. Betul apa betul? Peryogi ku artos, ku dana, ku tiud cenah, ku duit kuartos. Betul apa betul? Betul apa betul? Komo nu ibadah haji mah artosna geus aya, fisikna kiat, manasikna anger, kudu waktu, kudu sabar ece. Menunggu-nunggu, menanti-nanti ece nyalain sapoe dua poe nya. Menunggu gupayan teh ece tetenya. Kudu beberes, kudu divaksin, kudu ngadamal pasap ecenya. Terus deui aranjeuna berangkat dina bukti ketaatan teh ece ka Mekah teh lain lempang ece da lain belah dinya nya ece. Lamun belah dinya mah urang ge erek ngaleut ayeuna nya ece. Olo ece ka ditu teh jauh ece jauh. Kudu naik kapal ngapung ece nya. Jaba kapal ngapung nage teu meunang nu sembarangan da piit air wais mameureun leutik teuing ece nya. Asa eueuh de piit air wais mah ibunya. Kudu jauh ka ditu teh. Jaba ibu berangkat teh nya lamun berangkat nyalira ninggalkeun kulawarga, betul apa betul? Ninggalkeun kampung halaman, ninggalkeun padamelan, ninggalkeun ingon-ingon, ninggalkeun nu dipikanya matak pantasnya kelotor nu kasabaraha tahun kamari asana mah aya abah-abah yang dia itu sudah berkeluhur ibu ya. Dia izin dulu sama pramugari, Neng, abah turun heula hilap, hayam can diampihkeun cenah tuh. Perjuangan yang tidak mudah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya tercinta, meninggalkan suaminya tercinta. Mata kamari abdi acara jeung Pak Ajengan ngobrol we cenah pamajikan keur di ditu cenah. Urang keur ngitung sarimi we geus aya 40 siki mah tuh. Ya Allah, ya Karim. Ditinggalkan dia oleh istrinya. Anger ayah mahramna dalam rangka berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti ketaatan. Betul apa betul? Terus aja di situ ada ngaran ibadah haji malain ibadah biwir wungkul, ibadah pisiak. Umroh mah ibadah pisiak. Teu cukup bari ngababengkang we aja di hotel baik kalau humala baik. Enggak bisa. Kata Nabi Noong wungkul di hotel harus menguir acanya. Iya apa sedek-sedek kadang-kadang acanya. Cek babaturan abdi ge komo ibadahna ibadah haji mah ya Allah. Babaturan abdi pas sedek-sedek awak leutik arcanya. Kahanap teh nepi kaluhur teh nepi ngangkong we di tengahnya. Kumaha nu mawa we cenah acanya. Malah aya meneges atoh cenah ace tadi oge cenahnya sing tiasa mengecup Hajar Aswad tu cek ingkang Raka. Wah anjeunna memaksa seseledak cenah ece saking ku ingin mencium barang yang dari surga ece geus aya kesempatan begitu kitu teh ece beunta hideungna mah hideung ece ngan ari para sadar naha poek ternyata ece asup kana kain ihram urang negro tuh ece adalah tiga punten Pak Dodo ya lebih ka kitu perjuangan malah nu kadengkek cenah aja kela aing deulana ieu Bu perjuangan fisik
Itu tidak mudah kalau tidak kuat kesabarannya. Kadang-kadang panasnya luar biasa kalau dia tidak niat, tidak kuat bersabar kepada Allah. Termasuk Ece Sai, kan Sai mah kudu lompat Ecenya. Cenah rek lempang we rek maju mundur cantik. Boron teu rame mah viral. Ibadah orang Indonesia lieur cenanya. Harus sesuai aturan ya Allah, kudu siap fisik kurang dalam rangka berkorban berjuang di hadapan Allah. Termasuk ibu kalau kita lihat ketaatan itu ada yang lebih diuji. Betul apa betul? Sok ayeuna urangnya Bu, tadi diuji cenanya ibu nu kahiji kurban, diuji haji kurban ngan 4 poe. Da luar eta mah lain kurban disebutna sedekah. Ibadah haji paling lila 40 poe jeung sagala rupa teh. Umroh mah anu 10 dinten ibu. Nanti sudah bisa balik lagi ke lemburnya. Aya nu diuji ketaatannya ibu. Teu liren nepi ka ayeuna saha ibu? Korbanna lain nu curcor teh, lain tina beheung domba, lain tina beheung sapi, nu ancur awut-awutan awak nepi ka sirah papisah, suku papisah, daging ngarakacak pejit ka mana meuni teh, lain ti sato. Tapi ti dulur urang jadi uji ketaatanana saha dulur urang di Palestina, betul apa betul? Keur mempertahankan ketaatan teh ece uluh tarik teuing dia bisi ngageprok ka dinya ecenya, poho ka dieu we keur mempertamanya ka dieu dinya ka dieu nya. Ya Allah ya Karim coba aja unggal dinten teh genosida diserbu dibantai aja mati asa kikieun di ditu mah aja matak saur Syekh Muhammad Jabo ketika bareng jeung abdi ti ditu ti Palestina ibu eta abdi ngilikan Syekh Muhammad Jabo aja kasep jangkung irung mancung panon cureuleuk abdi digigireunana aja ari itu bodas abdi geuneuk dareuwas atuh aja nya cek abdi diilik-ilik siga TV hitam putih ibunya. Cek anjeunna ya Allah di ditu mah hoyong ibadah hese, masjid ala lancur, madrasah ala lancur, jalma teh ya Allah unggal waktos teh ya Allah diudag-udag teh kupati, betul apa betul? Urang mah keur kieu wirid sakalo dinu itu Pak mah sari sirareuwasan aja nya bom teh. Terus bau tuh nya gitu ibu bisa disertu gitu ibu sadayana hormatan simkuring jadi upami kurang dilenyepan aranjeuna sejak berjuang ngalaksanakeun parentah Allah berjuang ku rizkina berjuang ku fisikna berjuang ku kesabaranana berjuang mengantunkeun kampung halamanana maka mugia perjuanganana sing janten wasilah berkah kehidupanana amin ya robbal. Urang doakeun mugia sing dipaparin kalancaran, sing sehat dugi ka waktosna, sing sehat ketika dia mengapung di kapal ibunya. Kemudian ketika dia menyuruh ke hanap ibu ya landing sing sehat di ditu sing sehat sing tiasa ngalaksanakeun sagala rupi ibadahna kalawan dina kaberkahan tiasa uih deui kampariung sareng urang sadayana bari cekolot masing haji jadi sing jadi haji amin ya robbal amin ya robbal. Taku kituna ibu da salaseun pame jujur mah panginten anjeunna nu kudu nguriling ka urang man meureun ayeuna di mimitian rek angkatna tanggal sabaraha meureun jadina teh engke rayagung nu ieu nya nguriling unggal poe cece hampura abdi saeureus curi keula satengah jam di dinya torojo ti kamar ampun saimah gawe limaan meureun sapoeheun nya mata hapunten da kedahna mah anjeunna yang itu apa yang menginit ya kesana kemari gitu kan menorojol ke imah ya keketrok terhadap panto dan menaik terhadap golodog ya bu tetapi hatur nuhun saur anjeunna ayeuna aya panggupai aya panghiap ti anjeunna urang sadayana dongkap yakin intina mah anjeunna nyuhunkeun zian pangdoa supaya aya dina kasalamatan supaya aya dina kabarokahan pilih aya geuneuk maleuk-meuk ti anjeunna urang hampura we ibunya da jalma nu sae manusok masihan hampura ka dulurna betul apa betul bahkan cenah jalmi nu sae mah geuning saur abah sepuh mah kudu mika asih ka jalma nu mika ngewa ka maneh hese teh cenah urang mah
bayar non hutang uyah bayar uyah. Manehna molotot urang gerek molotot. Manehna nyanghereng urang gerek nyanghereng. Manehna ngegel urang gerek ngegel. Nu akhirna kan silih gegel bea tinggal suku ngagoler dua ibunya. Matak mugia lewat acara ini, acara yang luar biasa ini, kita semuanya akan mendapatkan keberkahan. Itu saja ibu ya, karena masih banyak acara pada saat ini. Utamina istihlal istilbokna sing jantan wasilah anjena berkah urang sadayana berkah, anjena salamat urang oge salamat dunya rawuh akhirat. Oge mugia urang sadayana sing kalebetkeun hamba Allah mantola umruhu wa hasuna amaluhu, panjang yuswana bari sae amal ibadahna, amin ya robbal. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok kita siapkan walaupun usia rahasia Allah dengan hal yang baik-baik, amin ya robbal. Mugia tahun baru hijriah ieu urang tiasa ngeusian hiji ku kuat cenah cekolot mah. Kuat naon? Kuat iman, kuat Islam, amin ya robbal. Nu kaduana sing daek tur daekan, amin ya robbal. Da sanajan masjid nampe, madrasah nampe, ajengan aya, ari urangna teu daek mah eueuh da taricing we taricing. Bari nyanyi satu-satu, eueuh nyeri huntu. Dua-dua, eueuh nyeri dada. Tiga-tiga, eueuh nyeri iga. 1 2 3 sagala karasanya. Teu daek ieu, eueuh kadaek teu daekan. Teka bawakeun kuno bener cicing we sok sanajan ayeuna lemur urang cenah sawah lega, balong lega, tanah lega, tapi jalamanna teu daek caricing kicep hayang dahar hayang ngadagoan we sugana anu mere BL teh cairnya cenah. Matak jalema nu alus mah nu daek tur daekan, anu daek ngoprek bakal nyapek, sing daek pepelakan bakal pepelak-elakan. Sok pipi urus, pipir urus. Ulah ieu mah ieu diodak hok samohok. Di lipstik ngadolek wak dolewak, di sipat-pat ngajepat, di sedo nyoy moronyoy, tapi ari jukut teh dirabutan. Di imah siga kapal pecah cenah. Gerohun numpuk, seseuheun numpuk, ya Allah, lampu tadi pareuman ecenya, ya Allah, maka daster 8 minggu nu geus dijahit ku tali rapianya. Atuh salaki asup ka imah teh ece asa kaguha salarongnya, tarojo ti kamar beungeut make wedak nu warna hejo teh geuningnya. Naon teh disorot teh walah lalaki teh mundur. Allahu la ilaha illahu tuh nya ecenya. Matak cekolot keur ngeusi waktu ieu teh nu kahiji kudu kuat, nu kudu daek jeung daekan. Tah nu terakhirna kudu motekar, kudu mandiri, ulah hayeung wae kumaha batur. Rek ngaji teh cicing we dina janela lol, can ngaliwat cicing deui. Akhirna teh eueuh we kabehnya. Mata kudu motekar cek Agim teh mah mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini juga, mulai dari yang kecil-kecil. Lain mah hayeung we silih analkeun. Nu ngumumkeun ka geus bae sakali deui kerja bakti mangga diantos ngan Mang Erwin nu duaan jeung Mang Asep Depo sakali deui lila-lila teuing mah bae moal oge cenanya. Betul apa betul? Sok sing motekar ulah nepi ka di masjid nu nadoman eling umat teu eling kan loba nu kitu saking kurudat. Tamatak leres ibu sadayana dina ngeusi taun enggal teh sing kuat daek tur motekar, disingkat naon ibu? KDM. Cekap we sakitu nu kapiatur, hapunten nu kasuhun, nu leres nanti Allah, nu lepat nanti kabodohan sim kuring, mudah-mudahan barokah sadayana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.